itu khayalna. Ayo si Bima kapawakon bae banget. Iya. Wah, Kelanan, dia balan kelanan ulah. Wah. Da lain kesalahan Bima, lain kesalahan Bima dengekeun ku ajeun eta mah kesalahan lanceuk kaula. Wah. Tejo pot ka hanap pot. Wah, tejo ka hanap. Tingali ka hanap ku Akang. Wah. Hei, wow. Amak kok. Tidak beda cuy. Sok paehan. Rek bisa bulu karek kesentrungkeun wadir. Di papantas berdaya juri. Wah, baru tuh. Ngampu Akang atuh. Berat kalau aing ti bebeut. Ada makan dorong atuh. Aduh. Teu masa aing mah hanteu. Da manehna ngagabru, aing menyelamatkeun diri. Kan? Iya, mun ka ampul-ampulan gitu cai. Bulu cai. Meureun asa kabukakeun da teliang cai ti handap. Nya atuh. Bunga kejiligna Prabu Harim itu. Waduh anjir buukna gan masih kana katinggal tuh. Ini diaban kan. Iya, mebeskan beberek-bekan ongko. Oh. Luar biasa. Wah, bakal jadi sejarah ieu tempat ieu. Kitu Kang. Bakal datang pariwisata, wisatawan ti luar negara. Oh, nya Kang. Nyaan. Jadi tempat wisata juga iya modern anu disebut kali ramut teh ya kan nya Kang kali ramutan kali ramutan deh iya nulis saya akan atau kali merah gitu deh kan oh getih merah teh tadi kalau tadi teh anu apa teh kali merah bersama ayo maju gitu saja lain ku kompak nih Kakak saya nama sarang putra we anu bakal jadi si pejit si kalabaka ama ulah kasih hidup masih kene panjang lengkah panjang harapan tetega ninggal ama dihakan buta ama sabar tawakal
sing aya panimar payus nuan sin elingan Dinasti Kersayang wis kena bikin dinasti Kersayang Panita Ijrapa lan putrana Irawan anu sejak ngajajabkeun sangu dua padati kalayan ieu panita rek jadi eusi pejit si kalabaka margi jangjina si kalabaka moal rek ngakanan deui jelema asa dikirim sangu dua padati jeung deungeunna teh eta pandita kudu daek dihakan jadi eusi pejit kalabaka dah leus berjibakuna ieu Ijrapa ridho kalayan ikhlas dihakan jadi eusi pejit kalabaka tibatan teras-terasan masyarakatna diancam pati dah anu kiwari ngararungsi duka kamana leosna jeung kumaha nasibna dikeun nyalametkeun diri eta masyarakat kampung ahli Cakra kasih 200 tega ari Kangjeng Rama kedah jadi eusi pejit si kalabaka mas saya putra wae atanapi urang sareng ulah kasih ulah panjang kai hidup mah masih kene panjang lalakon panjang harapan kene masih kene panjang lengkah malah lamun heueuh teh si kalabaka ngeureunnan laku lampahna tuluikeun pasantren dah teraskeun wah gerah harewosan batin-batin jelema bawa kana jalan kautamaan gerah jugjug ilmu insan kamil mukamil sampurna dina jeroding sampurna dah beus nyaeta pikeun jeung hareupan zaman anu bakal datang sabab bakal riweuh leuwih ti kieu kaayaan ke ka hareup
tantangan anu bakal datang ku hidup gerak jawab ku hukum-hukum anu pertela dah jawab nantinya eta ku pagawean ku amal karya engke batur bakal naluturkeun beres masak bakal ngondang simpan kadang-kadang lamun dipapatahan ku basa mah bakal beda paham tapi lamun ku amal turaya manfaatna aya guna keur kapentingan negara jeung bangsa sumohon yakin bakal diturut ku sajumlah kaum engke kaharep laras bakal dipikir laras kaulanun hidup sing bisa mareuman lampu kaujugan obor kasombongan anu aya dina diri anjeun heulaanan samemehna ngoboran batur teh caangan heula diri sorangan laras sabab datang kadunya sorangan balik sorangan lakot jitu munapuroda ngali gincing teu sanak teu keluarga teu mang teu alo teu sobat-sobat acan diboehan ge kuno hirup malah panghadena jalma teh nu aya gunana keur balarea sok gedekeun kahadean nya agengkeun kurang tapi tetep bakal ngaririwaan kejadian ieu ka putra moal tigin moal istiqomah dina ngajalankeunana margi yakin seolah-olah putra bakal kaedanan Kangjeng Rama anu bakal jadi eusi pejit kala bakal putra bakal kaelang-elangan ama bakal bang-blang beung-beung penginten kulan is ulahkeun bae da sakabeh oge bakal maot ngan jalan rupa-rupa sumohon kasang tukangna perjuangan kasep ayeuna pikir ku hidup sanajan teu berjuang oge pan manusia mau bakal paeh kan tenang cing ieu teh demi pengabdian ka anjeunna beres supaya kampung ieu ulah nepi ka riweuh itu tingali masyarakat teh kabararana bener ngararungsi di buruan-buruan biasana mah barudak arulinu galah nu bubuyan anu gatrik ayeuna mana suwung kulan kampung teh kampung suwung nya padesaan parantosaat aya mah nya teu pinoda mah kaulanun sapraptane pun ieu astra jingga dawala anu parantos 2 minggu teu menak tuangeun apruk-aprukan ka itu ka dieu ngomong lebat ka ieu kampung istuning suwung ku jalma imah oge cinggar belupantona teu aya pribumina teu aya anu ngansikna da puguh kalalabur diancam ku kalabaka di hareup aya jelema euy kang mun asa sararepi saha aduh teh buah-buah nu mapageun balad-balad si kalabaka ama tisela bengka alah buah boa-boa kulan ateuna naon urang minta bantuane ieu mawa peti sangu pedati tenan ceun cenah kumaranehna dibawa sadaya-daya kaulanun eta teh buta-buta teh kanibal sadayana beuki daging jelema heukeun bae da urusanana datan nirata ngademan ewo pakulingan serana datan nirata ngademan ewo pakulingan serana wah tuh rebabna we sampurasun rampes aduh
pantes nu kieu mah ama beuki daging jelema. Oh seimbang jeung rupana Tuh itu huntuna ge geuning hiji. Meureunnan balasku ngagegelan wae daging. ngagegel tulang ting tulang ting daging ting karet Bade tumaros ya. Ya. Bade angkat ka mana sepuh? Kaula saha kakasih anu ti mana jagulan? Ngaran kaula teh Ijrapa. Saha? Ijrapa. Jerapah. Ijrapa. jerapah Geuning teh panjang beuheung. jarapah Beda deui Ijrapa jeung jerapah atuh cing mikir otak teh. itu mah nu panjang banget mah jarapah Kakasih teh Ijrapanya. Ijrapa. Dupi eta panggeureun pun anak. Oh, putra pun anak. tahannya Istri pamegat pun anak teh lalaki. Manawi teh istri. Aduh. Boro rek dipileuleungkeun. aduh ayo Nu lapar ku awewe. Nah, sia. Teu munafik geus dihayang. dan normal wajar Awas ya lamun aing apel ulah milu. sekarbut kalau melaur milu sakit fluid bisa punya kayet gitu Loh, nggak celok duit mah. Nyokot panyeran. gila-gila keding sama kan bari tara bebeja teh Dupi salira teh saha mawi sepuh. Abdi teh nuju apruk-aprukan ieu teh kulan. Sakaparan-paran nuturkeun inung suku. hirup teh keur Oh, hirup keur ka pidangdung nutur-nutur indung suku maksudna di mana we kaburitanana di dinya ngaringkuk. di dinya ngararab bisa eta mah sere di mana dukna Sumuhun dupi kakasih teh saha? Abdi kan? Ya, entis. waduh entis Coba Mekar Jaya nu boga rumah aya tanu tukang abdi pepen. ada Pak Haji Pepen teh di Tanggulun di Tanggulun Atuh urang Tanggulun teh mah. Bade jengkar ka angkat ka mana? Abdi teh nuju apruk-aprukan sia kaparan-paran. eta kalun hirup kalun Aya eta di pengker itu naon ulan? Digendeng ku jalmi-jalmi eta teh padati. Uluh, Padati. naon sina sih sapertos anu berat itu diseret. tanggu ya kan Eta teh sangu. sangu Dua padati itu teh sangu teh. seur-seur teuing Nu sapalih itu aya pariuk di si sambal. rek bade syukuran Naon bade pesta panen we? Sanes, ruatan bumi, sanes. tapi bade natus Natus. Sanes. Muni OPT jalmi teh naon itu maksudna? Kekas. Maksudna naon bade kompanye? Sanes. saya lain Mana we eta tuang putra teh jadi calon, caleg. salah sugan bade syukuran saya Gus Di kampung ieu teh sabenerna mah aya buta nu ngagalaksak beuki daging jelema. Uluh. aya nu ngaranyah Salira teh sanes babaturanana. Oh, demi Allah teuing aki. Sing diceket juri cuma nage abdi mah nembe dongkap ka ieu tempat teh ulah. ini tadi tidak nunggu beungan kan Aya buta anu beuki daging jelema sumuhun. Wah, ngagalaksakna unggal peuting beak jelema ayeuna sasatuan. walah eta ku ngaranyahna Kang Baheula sasatuan ayeuna jelema dihakanan ku eta buta leres sabalad-balad beuki daging jelema. Kanibal teh iya. Tah kitu manawi. toy Ya kaula teh cek teh kalabaka. Kena kalabaka karana teh. Mohon lajeng. Anjeun ulah ngakanan jelema atuh beak meureunnan. Paruli teuing cenah beak oge. Maneh cenah wani-wani ngomong kitu ka kaula teh. Naon cenah maksudna? Tah kaula gerahakan ku anjeun. Kalayan kaula rek mere sangu dua padati asal
Gus disamet ngakan kaula nepi ka ngakan kejo dua padati ulah wani-wani deui ngakan jelema. Wah gitu dina perjanjian Manehna nyanggupan heug cenah lamun kitu mah. Oh perjanjian teh kena janji nu kitu. Ya percaya ulah da eta mah jurig kita mah ngaranna ge atuh dan kete saatosna sangu di dahar ku manehna salira jadi eusi puji salira kete bakal turu ya kitu nya ai lapar mah ngaranjah deui ngaran-ngaran lapar atuh maka ngaranjah deui we piraku anu make piraku dawuh agama anu kitu mah eta mah poe dina hatena hati nurani tah kitu ama janji teh politikna teh supaya dipercaya sing percaya ka sim kuring disebut buta meuning ka kuringkeun anu keur lapar ye kuring teh geus saminggu itu aki can manggih dadaran kudu jadi nah atuh da moal asep manganya kange dua aneun wae mah dina padati jeung sama aya lauk asin geura alah aya ku kitu da walana hanya euy Kang aya jalan ku memuntas monyet naik di bereta raje bibirikan sedikit oh aya kabenerannya cucunguk munur disunut nya paribasana teh si monyong teh asup logika mangga teh teuing eta sangu urang nyanak kangge tuang masalira da sanes abdi wungkul hor ngasabaraha jami anu sapalih mah di ditu teh langlayeuskeun nalang ngunyar caket gawir palih ditu bulan istri hiji salatri sadayana teh 8 jalmi ka kurung istri hiji kalabat istri hiji ulah muasep itu sangu teh dua padati mangga teh teuing cenah tuang sok yakin kaula ieu kaluarna tina hate anu murni tina hati nu bersih mangga bakakak aya dua anu leres teh sepuh his nah ai salira upami leres lapar mah mangga ku salira nyanak bade nyanak ku jalira mangga bade dibantun ku kaula teh naon bade di alas mangga la ilaha illallah wala aya jelema nu kieu nya euy oh da anu belah tonggo mah tadi aya imah teh kanu ditutupkeun di panto teh aya aing ge sikeun bade nyungkeun sangu ngejo we ku sia sorangan kitu oh tadi tempok wae geus saha iPad juri meureun lah mangga ai priyogi mah on lah nyumput aja nah itu balas si kalabaka segede-gede kitu jelema teh sanes eta teh babaturan sim kuring hai boa-boa anjeun teh batur si kalabaka sanes sing percaya ki wah tak sumpah sok tapi demi Allah aduh nya sing percaya teh ki di babaturan abdi itu teh naon aku teh jepletrak we neke oh tepuku-puku dititah teh sia talangke akangna talangke kararese inung aing geus ampir kaeli ge lapar usang layeuseun kan mah nya jang kidurug-dug dibantun ku abdi da kudu netet tarajeun sakamalan atuh mipit amit ngalamenta kudu aya basa-basi ya kan naon ge homo bapak sia mah naon lah wajib pepeng ngarempre alungkeun tuh itu kos kana bangke we aya saya ki gan ya eta teh itu yang nyanak padati dina padati teh sangu mun ulah sareng rencangna sareng sama sapariuk naon dek hajat sanes gan ieu teh tempat teh gawat agan gawat naon
aya buta beuki daging jelema diranyah itu lemur teh jadi tumal ayeuna teh bakal diakan ku buta saha eta aki-aki murukan teh tapi agan sedep mah ayeuna we keuretan aki-aki teh teke laras ieu teh rencangna nu tadi ieu ulu aduh wah jadi sanes baladna kalabaka aing teu apa kalabaka teh naon mun eta nu kakana jelema nya buta teh beuki daging jelema teh kampung teh diranyah nanya teh buta teh meurek seba ku kejo dua padati maksudna malahan ieu aki-aki nu bakal jadi deungeunana cenah saurna teh supaya giliran manehna giliran aki-aki dihakan buta ulah macam merata bari kudu mawa sangu malihan agan ridoeun kangge salapan jalmieun mah itu sangu teh kulaan balik sia ceger subahna ge lah kaula bener sia ki rido saha ngaranna ki ngaran kaula teh pun Ijrapa nuju ngaranna mah cenah Sarman teh budak kajawanan teu rame sia dapat ambekeun ka dewek euy teu kayak nyebut ke Sarman beung lain aya eta budak ngora saha ki pun anak ngaranna Irawan bener dek sebah kahakanan ka Denawa di mana cicingna Denawa kahalangan kedua gunung di Sela Bengka wah nyata dina guha batu balik ditu singarancikna teh eta tempatna teh kula di saluareun guha eta teh pabalatak tangkorak jelema jeung sasatuan teh tulang jelema teh baru wingkap bulu punuk aing we nya tuh nya ngadengina ge kan keung we lah kumaha nya da wala naon aya rasana daging jelema teh aka dikeureut ku kuring hegoreng mah atahna mah tapi ku sia we hakana aya ngena mana jeung daging entok teu ngosangu mah kunaon eta buta teh kana jelema cenah kanibal teh baheula mah kungsi baheula oge teh kitu ngan eureunna teh ditalukeun nya eta ku Prabu Arimba Raja Pringgandani wah kawartoskeun Raja Arimba teh masing pati tu makaning perlaya manehna teh biji deui panyakitna teh kamu deui teh kamu deui aki ieu ulu namuh waduh dipikasieun meureun ayeuna mah bener pikaserap jadi ngaruksak deui ulan Syakirido mere dahar ka aing mangga kangge salapan jalmieun mangga Ridho aki ridona make naros kitu mangga teh teuing wana naon si kalabaka alah nah sawios mangga teh teuing halo Ji sok naik atuh naik Syaki rek ka itu aya ngaturkeun kejo nuhun keun bae ku aing urang ngaturkeun ki ampun Gusti Maha Agung tong kasep deudeuh teuing bisi si kalabaka teh der we newak salira dihakan aing ridho ki asal si Aki mere hakaneun ka indung aing lanceuk aing adi aing anu keur kalaparan lang layeuseun aing ridho jadi ganti si Aki dihakan buta wah jar menang Gusti petengah tinira ujar menang Gusti petengah tinira petengah dan Mega Putara awurlan Mega Putih walan salin sumabda
wanita jerapah sakedapan betena wangsul marganipun peteng penggalih kunirahan di kaulu walah ugana taieu meureun kasep anu disebut nulung bari mentung merek bari neke teh cu walah leres gua ulah kitu bageur salira mah masih keneh nonoman nya ge salira jangkung ageung panjang keneh lengkap panjang keneh lalakon panjang keneh lengkap wios aki mah da geus tunggang gunung lah cuet ka hareup eta nu salah teh aki-aki teh tunggang gunung mun sakali-kali mah tunggang kuda abah itu tereh maot dah seto kitu cai si kabeh oge paribasa teh kadang ngadenge mah jeung tunggang gunung lain-lain aki-aki teh ngomongna paribasa teh meureun paribasa aya ka dinu kieu make paribasa lieur dah teh geuning jata internet bener beli tunggang ulah kasih mangga nyandak tuangan sawios lalampahan aki ulah dihalangan malihan upami teh amahnya bade kitu cing jadi dulur sareng pun anak sing nya manyangkeun barang nuhun ekulan panjang jadi dari barang pilarian pidulureun jam diboga musuh hiji mah heuri di dunya teh oh kitu ulah lamun persaya dulur kaula inung kaula keur kalaparan ayeuna keur ngadaguan nya malah aing janji aing anu jadi gagantina si Aki asa si Aki ridho mere sangu keur dulur aing inung aing lanceuk aing adi aing walah eta ganti kumaha ganti aing rek akan buta ye tong sok kitu lulu asana sasangkong gitu aja teh tong sok kitu gan ulah kitu gan singnya pondok harapan teh oh kanom kene singnya Haji Badrul Zaman wayahna maneh oge jadi deungeunana jadi lalap pakai coel sapa jadi lalap kaku pantes baterangu kan beda sama bisa tulis ke juru tulis kita dalam orang tulis katulis ke juri gitu ulah kasep ulah mangga geranya anak tuangeun we kangge salapan jalmieun mah geus gerayu oh dan aing dek mawa padati ulah bebeja ka si ibu wah kumaha ulah bebeja ka si ibu moal kapungkur waktu sebagian nu ti payeuna ge madak teh bebeja nu mah cekek sama ieu geuning riweuh Pekanya nih mah gitu tulusan. Ayo sok comel kan. Ibu bisi soakeun. Tong bebeja aing dikiakan buta. Tong mah bebeja. Dan si Arji udah pangharewasankeun. Ma tuturkeun jeung si Ainit. Jeung abdi? Iya, jeung si Dawala. Maksana urang milu dia akan buta. Hei, amit-amit. Bagi merungkut tapi geus bola keserakan geus barang tuang heula si ibu geus jararak jaki pangakukeun inung kaula lanceuk kaula adi kaula maksudna pikeun mulang da pasti kapentingan ieu mah oh sae mangga eta sangu rek dibawa ki ulah piraku aki kudu kitu bis piraku aki nulungan jelema make jeung pamenan aya pandang buru henteu kasep ulah kasep aku tak bawa padati ieu teh moal kasatet ke di yaumil akhir kahadean kaula tenang aki tenang dah tenang ya abeh reug-reug hate abdi naon ka jelema nu bieu ngaranna teh Bima teh Senen wadana teh eta teh kabegina tutut tutut di Samara Koneng Samara Koneng ai kitu eta jelema mah tala jari janji jelema nu bieu tara sulaya sanajan batur kahadean saeutik manehna mah nepi ka tega ngorbankeun jiwa tenang pokona aki salamet tuang putra salamet kampung balik deui ka subur makmur
Baliak baldatun tayu batun warudun golpur. Larat. Tak sing percanten. Mumpangangkenkeun itu anu sapalih deui ka di bumi aki. Masa ponyo atuh yo ijir apa yo mawas kejo oke hane Gusti abdi pingpingna ulah kabuki aing pingpingna ulah tersangka dulungan jadi pedit kieu ya Allah datang aki-akina nya acan hane abdi Gusti ngatur bae leungeunna we sapulah abdi marasa petan ngadorok-dokna eta kadaharamu jelema diuk lalangu wa teh telangas jelema sama-sama we ngatur kakasang jaranjang jago paseng tongan semua bakal Gusti ya diterima dan diterima naon cenah euy aya nu mangkat diterima tong disukkeun diterima teu kaharti ada budak gitu make teu kaharti goblok naon sia teh teuing kumaha kadengera nya Gusti naon semua kapiatur diterima naon cenah astagfirullahaladzim cipang diterima goblok hawar-hawar tak euy geus adan ceu apa jar kete adan buku aing jarowok di masjid mananya lain nu adan sia diterima geus kari diuk sia diterima kudunungan goblok pira kaharti meureun hejo kene daun rambutan sia diterima hejo kene tenang geus bareureum mah keke kabere loba hujan kamarina kahujanan teuing jadi we aing teh murag deuleu melak sabaraha tangga diterima kudunungan anjing abu teh tadi atuh nuhun atuh aing katampi mah Gusti diuk diuk naon cenah sia diuk sia nu burut anjing sia Gusti babari da ngalondongan nu burut mah Masya oli balur isuk-isuk poekeun dina genteng ngadangkak we cager herang anjing
Di DGT gitu mah di DGT. Laksaka parintangan babalean pangalosna sanata dikatunya saya lain-lain daun nawi pencabarang ditawarang lain-lain bakatnya di Nyediri masing caring cing masing emor barang putih kadek kajojonan teuing salira kedah dijaring salira kedah dijaring gumelar mah gumelar di pawanangan kedah ngajak jadi pantrangan ulah nyieun kawonan Pak Haji Badung kawonan sabab teu widi pangeran sabab teu widi pangeran
kalabaka miwa batur-baturna doh iya ini sadayana emut kana janji berjiji jerapah yen bakal ngirim sangu dua pedati terus sama sapariu bari tega jerapah bakal jadi eusi pejit kalabaka doh syukur euy ka dieu ka harareup kan ka dieu ka harareup harareup kesalapan teu acan nu usum nangka janji itu kamana karep mimpi kageuleun teh si budak ieu aya naon dina jejewirna teuing kecocokan naon kitu saurna mah cenah tengah poe ereng-erengan Gusti bakal datangna ijrapa teh atuh doakeun we abdi ge dah hoyong kulan Gusti atuh teu kabagean daging aki-aki sawios abdi mah sanguna we wungkul kulan Gusti nya ai keur lapar kieu mah jeung daging domba ge ngeunah ya heueuh si goblok ya heueuh atuh anjing saha nu bade sumping teh Gusti ijrapa oh Saepullah ijrapa muni geuleuh aing si anjing jauh-jauh atuh ke Saepullah ya atuh mudah-mudahan kulan Gusti cenah wartosna eta teh Saepullah teh kagungan putra teh ijrapa teh Irawan ngaranna saha Irawan oh Haji Badrul Haji Badrul mah ieu eta mah calon atuh calon sama salah pilihan urang sadarea cenah urang nomor urut 2 teh Tipan Tipan Haji Badrul teh Pan teh naon pan hayang dahar amanah nasional tak kitu euy jadi lebah di urang sadarea urang balak keserakan tengah poe ieu aing teu mungkin eta teh panita pirakulan calinci luncat mulang udara tina tali gadang moal jalir janji teu mungkin sabab agamana manehna mah jero mungkin teu urang janji politik masih ada cara urang jalalir ya urang baloba jalir pan beungeut teh geuning teh nemongkeun jiga bono sa kaleme geuning boga dosa ge cek budak ayeuna mah cuek we cuek we geus leungit ka era jelema ieu mah lain kana kulit beungeut deui kana hutang nya mah karena aku pangaputur alah Gusti naon tingali Gusti aya jelema ngagidi ka dieu Gusti mana tah Gusti upami sanes ijrapa nu ka dieuna aya jelema nu ngaliwat tiasa ditewak nah dahakaneun bebas asal nuhun atuh Gusti alah mun dimontok itu jelema mah teu gurih mah jiga Wahyu montok ke Jogja Gusti nya jiga Palurah Wahyu ngagidi wayahna maneh nyara rumput bisi eta jelema teh soakeun nempo urang ayo nyara rumput itu gigir batu nyebut datang nerata ngademan upah kulingan nerang datang nerata ngademan upah kulingan nerang upah kulingan kan naon tangkorak pabalatak kan sisi-sisi jalan teh oh tulang aku bade ngabantun hiji naon kang tongkorong montong iya sia kabeneran duaan euy seubeuh aing ieu kisila ana apa saha ngaran aing Bima Bima
ngaranna Bima ye aya tak sarua aing Bima Bima naon ngan aing mah aya tungtungna Bima unjila ilaika wa ma unjila min qablik gitu paingan itu wasa Rakasya setan banyaran kayak katulah wabillahi rotihum yukinun surat al-baqarah teh yen Quran mah ulah dimangmangan deui ulah can saya deui ulah ragu-ragu deui agan ulah ragu-ragu ayeuna nulungkan butun dalam kanu susah teh nya kudu cek ngaranna Bima eta nu tukang saha ieu pawongan aing tong disebutkeun ngaranna kan palsukeun ngaran teh pilih kuasaan bisa diguna-guna pilih diguna-guna saha tukang abdi Alan di Parung ya Alan cenah Dedi kurang mana sampean aku saking pasantren waduh saking wah ada ahli sakra di pasantren ahli sakra ya wawu jeung panita ijrapa eta bapak aing hah bapak aing babe teh babemu oh eta bokapna ieu buya tah ieu monikna aduh monik aya nya kuring mah lanceukna ijrapa aduh nah ngora manik heeh maksudna naon aku harap takon maring nira sopo kang ngarane Kalabaka ngaran Kalabaka ye kaula ye banyak ngelageun naon Bima anak lai jerapa nuhun ngenakeun saya saha Ojang Bapak Bupati aku nama yang disebut Bupati oleh siapa elah ampun Bupati sahanu sohor sahanu boga pangkat di aku ngaranna nya mah ya ka sohor anu rencem milu kan rencem san mobilna alus ai itu mah Ojang Bapak Bupati Subang aya ai maneh tukang kineu deng sama jajang itu mah Ojang abdi mah Ujang Ujang Yusi atawa naon anjeun anak ijrapa pikeun jadi gantina si ijrapa pikeun jadi gantina si ijrapa ganti naon lantaran si ijrapa loba anak muridna nya kakurung aing jadi aing anu bakal jadi gaganti si ijrapa poe ieu pikeun dihakan sampean nu baik ijrapa teu bisa ka dieu margi bisul dina kanyutna coba mana we sateu ngomong teh jeung ditambahan jeung naon atuh mangkaning bisulna teh genep genep loba-loba teh manya sia misul loba-loba teh genep mina tihang 2 angkot hiji jadi bener anjeun teh pikeun jadi gantina ijrapa dihakan dengan aing ieu jubahat coba aing poe ieu benar mah teu warega aing milik teu pahiri-hiri bagian aing eta anu tukangkeun bae dipake coe sama ku aing eta tomat hiji ganjeng ketan jangan terong mah aing disaka tomat hiji ganjeng bela beureun meureun di Pak Haji Badrul tume aing hejo meureun disebut tomat beureum bisa beli hejo tomat sina bonteng hari rasana bonteng bandel Lah, paingan yang belum ketan paili. Lamun kitu carana bagja tega lara tega pati maneh bakal jadi si pujit aing Bima. Ridho aing pikeun melaan si ijrapa. Eta ka bapa teh susah sisi adat karakter nama geus kakurung ku kecerik teh. kuiga nama jauh-jauh Geus kakurung ku brimob. kuiga Ieu na bikin ka aset. alat kakurung kuiga iku brimob Tega lara tega pati. Geus ridho aing. Jangjina ijrapa terek mere sangut 2 padati itu dilebak.
atuna lain bawa ka dieu engke panuri dan nanya atuh be lamun kitu carana rek dijemput ku balad-balad kaula eta sanguna bae ulah keun ku kaula engke abe bareng ke jeung mane dihakana ku ngaing ae eta sabenerna sangu teh lain keur mane keur saha aing abet atuh geuning ngeleonan ari agana kudu bawa ka dieu capluk teh tadi di jalan capek-capek aya deuk di dadaran mah naon sababna apan maneh mah meureun pae dina eusi pujit aing tapi aing janji sacana aing jadi eusi pujit urang jogol heula jeung aing Allah naon urang jogol heula ojak belut nu matak itu sangu teh keur aing di mana aing capek gelut aing dek dadaran gelo maneh mah padatina si jerapak ka sebelah teh si kurang ajar ngirim jeger da ieu aing jawara Monas ieu waduh naon da ieu nu rek digantung di Monas teh aing bukan teh baso jampang bukan teh baso jampang Bu sok aing mah tara korupsi 1000 we aing korupsi gantung aing di Monas percaya kakang mah sia tulus digantung teh terus kitu ah aya kayak kasih dulu nah tuh pakai sompra ieu mumul digantung nya euy ya kene panjang umur gitu teh burukana rek mulus nyaan si jerapah lamun kitu carana nipu kain Bima ya bener wani marang aku ora wani dening apa kulanang Haji Mulati tegak ka Jaya surah merata Jaya merata tidak yang cerita tesian baik senadianmu sakti mantra guna bisa ngukir langit ngampah mega aku ora tahu dine ngerti itu yang ngomong gitu aku ora tai tawadi wadine lin waduk sia tawadi lain tai mo tajotos dening pansanaka ora tene mobro lampungan ira tuh bahasa Malang teh tak penting dening gelang sandra kirana ansur sia hulu teh tak penting dening Chandra Chandra teh bulan Chandra naon ai kirana cing naon ceuk agan kirana Allah ari nurutan hayang kirana teh suuk da dibating ya rek lain jeung suuk ai gecang ya lamun kitu carana dinu lega siap kurang ajar pada pindah tang woi siapkan ka si Arjuna bantuan aing loba batur bot siap loba batur siap komandan naon siap komandan siap naon dahar pada tetegek we tah si goblok wah tuh nyerang eta mah ngaranna nyerang eta mah aduh modar siap kurang ajar Satria kaulah saha ngaranna maneh ngaranna Arjuna saha Arjuna urang mana maneh Arjaun Arjuna gitu kaulah ti pasantren ahli cakra di mana maneh menang kopiah kitu cing menang maling menang mau di masjid
naon pangna anjeun maling kopiah hayang geto salat alus tujuanna geus salatna acan apa dek nanyakeun heula kedah nyeureup ka mana ai salat tekeranen kakulon aduh Gusti ampun atuh salah mureun aing nying hareup ka mana maneh kami toha teker siawat modal siar jaun gara samat inung bapa maneh aduh inung anu bapa nu ngayuga lesotkeun denawa wah gimana lesotkeun wah wah geus ngapung pasti ragerak kana batu pasti modar dan mungkin geus takdir dan mumpang geus katar milik diri punya awak milik diri punya awak duh aweuhan nepi ka kitu kalebak ya oh kalebak beda di munang abang ngemprong tuh suara aing kalebaknya ya nah halusnya nepi ka kitu eta mah asal ya di gunung gitu mah baru kan ya kira halusnya nah itu mah telat nah aing acan nyorowok tapi geus awan beula mana teh si anjing awan intip dibelah ditu si anjing ngedeket dah lebih deket aduh eta seri mah ya anjing sia dulu Raden Arjuna ragrag tumiba lemah dah rekat nyanak Gondewa lan pegang prawijaya pusaka anak Gondewa latihin pinasti dah denawa
anu salila nangan ukur ngariweuhkeun kayaan kampung ngarsahkeun dia jalma-jalma ngararungsi alatan ararajin jang kulan dunungan aing dialungkeun di mana ragragna pirarian ka palikulon cos mun urang melurat leret atuh getihan teh sakedik mun ngagojojos waduh alah peurih euy duh alah tantos atuh ngange obat merah atuh ampura pot odawala getihan semuhun puas rek diubaran alah agan ulah henteu kutuk kieu dikeresakeun kaula salamet dawala semua teu kutuk kieu henteu manawi teu kutuk kieu eta teh nuhuna teu kutuk kuya mah disangki ku abdi ngarukutuk si eta mah geus atuh alah di mana si dawala euy eta di payun naon iya iya pada di kumaha kan haling dina rungkun-rungkun teh batur-batur nasi kalabaka oh ringui kurang sasar ti corona kabeh hiji panah bakal ngaluarkeun panah sabaraha hiji dah eta bakal ngajuk-juk kana sasaran sewang-sewang gitu hebatna dunungan teh jang percaya ka dunungan eta lah percanten abdi Wode kapungkur abdi keur ngora da kumaha naon jarak 1/2 kilometer abdi nembak beurit oh bener benang panah dipedol talina dilepaskeun teh tau aduh eta mau bakat kena beurit teu da kabur-kabur di degete ingat dunungan cibit ka atuh tong diomongkeun nu kitu mah itu benar pilih palai uningan kana riwayat abdi aduh kali ulah cicing hareupeun bisi kasabet panah sae alah wah woi eta jelema karibung mah lu geuning agan ayo mana we teh Pak Ojang aduh beten punukna meureun hari kitu naon maneh geuning mamawa eta nu kitu sumuhun ulan bawa naon teh warisan teh ulan saha ti Pak Agus Lioban oh warisan ti Paji Agusnya bisa diwesel naon eta ieu teh sieun paragi ngangkat ban ai butuh ari bitu dongkrak atawa ngagentos ban dengan ku abdi diraut di talian jadi nu kieu ada lumayan eta ge lumayan ulan pertinggalan laut ya aya gunana boga panahna maneh oh gaduh lan mana ieu sinta oi ai tahun komplit sia eta mah alah panah nepi geuning nu manehna mah nepi ka Ramos bos meja momom gitu lain wagan lenang aya 14 kadungkuke di sisi ulah lenang agan jiga budak cerewing geus campur jeung bodas haling manehna belah ditu nembakna sae lah tenangkan lah nya tembak wae bener teh tembak tentang pati perpate Raden Arjuna siswa Narsidruna doh iya anu parantos tutas tara miseuh tina sasaran rasakeun denawa-denawa
Aduh. Anu kemana si Aswata mah? Dorna we keur ngorak kitu mah. Jelaran dina kaul ieu. Angger Prabu Suyudana nguningakeun. Pun mangkaul teh mung dugi ka dieu bade diteraskeun ku Haji Kosasih ti Kulaleh. Atanapi ku Dalang Sumitra. Di Pagaden. Sok nonton merenya bisa. Angere kawin ka nu gelo. Ai tadi igelan lebar geunaheun ini. Tiga dor nang meuli gamelan. Tiga dorna keur ngorak. Kalau mukbek. Kalabaka. Kalabaka. Jauh-jauh kalau bukbak. Nu bukbek mah tukang alok yang supir. Sekali-kali. Lah naon? Ulah cicing dari depan aing bisi kasabet. Ya, Senjata aing murang maring. kurang maring. Benar. Teu kaop aya nu baeud sok mengkol. Bener nyaan aing. Teh kau pae nu lingkup bibirna teh mah. Kade sing pas tumak-temak teh. Awas ya. Sing pas. Kang Pati Perpati hutang urang baheula euy Bang Sumantri kieu. Oh kieu Sumantri kan. Bang Sumantri. Uce Sumantri dah. Oh dina babad lokapala teh kieu. Oh, Sumantri ngeng. Bukan teh babat balok. Para raja. Ya sadanya. Benar, Pak. Sadar. Sarjana mah pinter kata bisa kata pun juling apa Pak? Sada Sumantri. Ulah mau ada ngejat satunya beas rasakeun ieu panas sakra. Dah. Anu bakal bisa mutusakeun jiwa geuna. Tuh. Aya eta sada Sumantri bener. Atuh salajeng ieu Bang Sumantri. Di satengahing perjalanan yen ieu Bang Sumantri teh dituturkeun ku rayina nyaeta ku sokrasan. Dalam baheula dina kaset kitu ya nya. Sora mangkin teh. Aduh, sokrasan. Mana teh ulah mimilu sokrasan. Cara aya beureun. Sora mangkin. Aling salah. Ya kene mamangelan itu. Emak wae jurig-jurig teh, jurig sakti setan kawasa. Dicai una jaya di darat jaya una. Nu carik di sirah cai sang ratu mut putih bumi mengabanya mingkem. Panyinglar teh lah. Oh. Kupang lain teh mah baheula mah. Pontong susulumputan siya bangsa manusia. Nyan ijrapa awas siya puting ke kuan di asruk kampung papai padesaan. Awut-awut pasantren aku ari. Ponok umur nama. Atos ada Teu sapira sia juri. Daya gagah. Udang sia.
Desa piring. Desa Pira itu Desa Pira. Kade kadunungan. Aduh. Kana gawir wah. Alah, punten agan ai mana teh aya agan we. Hebatna teh makan abdi duwi ka kitu nya ganya. Nak kusaha keunana. Ku abdi. Panah saha nu keuna panah abdi. Ah didenget teuing. Teh nyo heula panahna atuh nu saha. Tingali. Panah dunungan matu lucir. Semua nu agan teh mah. Belakang Ari nu maneh kaseredkeun kuno agan ka jero. Sok, urang bede, nu abdi mah di jero pasti. Da sabab nu abdi pangheulana. Sing percaya ka iman abdi. Aduh. Tigel Pot, gening nu maneh mah kakara datang. Nu mawi ngalongok heula nu kabanyiran jadi kapamanukan berarti. Leuheung mun kitu mah. Nyerakeun sasetan. Aya kepedulian. Nya. Lesotkeun degan kitu. Hei, saya tahu, Bo. Ya, pinter lewat. Nah, saya tengah ruas batur. Mending ngagebeg. Jika nama ku aing kudu dibebenyokeun gelutna dibawa kana Suni abis seubeuh aing akan jelema. Teh karewong babaturan. Seubeuh hiji sorangan malah. Seubeuh ya hiji ge ah. Moal kasoro. Pujit maneh ku aing bakal dihakan dibeuleuh masih. Jero pujit, jero Moal pujit. teu girinyi. Mangkaning ku aing hirup keneh dek dibeuleuh teh dek ditungtut. Cenah tutung bujurna heula teh tepokanna dek dikeureut ku aing. Moal teu sangudus teh di jero pujit. Paheula-heula jeung aing. Naon sia? Sia keur nongeng ku aing bujurna diurekan. Diurekan dah. Urekna dibedol pan ngait kana pujit. Yah ajig. Eta teh kabedol kitu tanya. Eta balawi telenges mah. Walah. Kabayang aduh. Kabayang aduh. Sok sia hayang nyaho. Mangkaning urek teh kakaitan di jero moal bisa dicelaan. Aya ruluh. Hei, sararieun Balik jeung teuing. diurekan mah. Sararieun teuing. Moal teu ngaburusut. Oh. Dikenyet-kenyet cenah teu. Minta tolong dah. Ye, saha? Minta tolong jika nama. Dek mana rusuhan? Dek carana ngalan urek gitu. Aing dek nanyakeun ka maneh. Naon? Lamun ieu mah, lamun naon? Lamun urek ngait kana bool, heuh, kumaha ngalaana? Cara ngalaana tah. Cara ngalaana? Sok mikir Kang. Naik Urek ngait kana bool, heuh. ngamai beureun talina teh tah. Pan talina ngamai meureun di luar. Heuh, tah carana ngalaan kumaha? Pan yang pedut bapongpet. Cing-cing kumaha tah. Mungkin ruruhitan teh teh urang. Wah, atuh gampang. Tah. Tah. Cing nu Cing, gampang. sugana. Carana teh kumaha gampang teh? Naik ke kana tangka kalapa. Gampang naik mah. Oh, Pakai taraje. Bisa make taraje. Bisa. Tapi ini gampang. gampang. Terus Bising luhur. kageus nepi ka luhur dieu kena barang bang. Ngarti lah. Barang bang we nganya bari Nah, sedang. tenang da dek ngalaan urek pan. Tah si tali na teh nu amay-amayan talikeun kana barang bang cing pageuh. Nya kana mangarna. Wah,
tuh gampang pisan eta enteng jeung bamba tuluy sangkan lesot ya gajelang ti luhur ka anak pan meureun kakait jeung pejitna anjing leuwih parah da lain beuna aku di bobodo ya Kang keun sia ayangnya pisan ya Kang biasanya murudul dulur-dulur burudul runtuh dulur-dulur dulur ngan mangi udud lur bayanan lur tong ngomong ku sia lieur lieur ku mah dulur ngurunyung subuh-subuh tuturubun muru suku gunung cupu udud surutu beli subur ku udud ngurunyung uruk mana anjing teh bisa geuning eta aing dek nanyakeun ka sia naon Sugan ieu mah sugan jeung sugan maneh aya pengalaman naon euy pengalaman lamun ieu mah lamun urek ngait dina liang pedut di jero talina panamay-amayan da cara ngalaana kumaha sangkan salamet ulah nyeri gampang kumaha we macing bejan cing bejan talina panjang kene panjang sambungkeun supaya leuwih panjang tuluy panjangan tuluy tah di mana aya truk eureun talikeun ngana buntu truk tuluy tah urang manongeng tukang ngeuntruk tuluy tah di mana truk maju tah pasti meureun tarik tah narikan tak itu gampang jadi salametna kumaha apa nyakalikeun berat bawaan pejit kumaha akibatna pejit pan keluar astagfirullah anjing yo iya setan boleh awan nulungan mun ieu nu gemakeun ka aing teh kelanan bima kelanan luar biasa maklum nada demar amborana pangeran nu bararat namina usukan selamat dunia akhirat negara katut sina pepejah jalan kabeh buang Master Kupati Abona Pepejah upaniwang suwang wangupat kawangan Hari sindang layak penepatan Hari cisaran tanah terbuhut Samudaya kalepan Hapun tenang lukesun Hari cikurayong gunung-gunung cikur Hari tempat neis monjang-monjang guys Menapak kurang adik gue Menapak di hati Dari gunung guntur neng yuning gunung guntur Reza namah eyang anom kaparapatan
sanes sejagat aratos mata jang sayogi seris baikut sama watos paparantos togi campuran sang gigi banget caket sesonoan jing kurang subang kurang patepi hari empang tadi pak etan kore dasma tembong cadasma yo surang bogonya kan enjing menengolok mangkadu dah bingung ngetumbang tungtung susah mana nu taya sudana ningali balad-balad napa balad taklir pindang urang Gusti ai luar biasa si Ijra pangunang jeger sabaraha mayarna wah yakin ieu lain anakna deui duka atukulan Gusti bujeng hingga eta anu ngaran walaqad Bima eta anu diikat aduh lingasna luar biasa wah nya eta lingasna hese dialana teh murah deui senjatana urek abdi nepi ka muringkak bulu punuk sobi atuh saliran nulungan abdi tiasa henteu naon kumaha carana ngalahan urek tina bujur keukeul can beunang kene babari cing atuh Gusti tulungan ih cing atuh pang penarulungan peupeurieun anu sejen teu narulungan ka abdi teh pepelihan maru tengen talikeun kana buntut kuda kana buntutna atawa kana suku kuda terus urang tengen tah kudana cepret lumpat cenah tarik lajeng pan meureun ka bedol meureun jeung awakna jeung pejitna kabeh kalaluar astagfirullahaladzim geuning tahun umur saya hiji entong baru dengeun-dengeun
Ini sami wawon dunungan aing kitu geuning ka aing nya. Ya Allah ya Rabbi. Geuning dunungan aing teh hate teh goreng. Nya kadung dituturkeun ku aing. Bukan teh goreng hate. Disangkanya teh henteu geuning. Luar biasa adalah kesaktian anu ngaran Bima. Seret Sumaredan banting binantingan. Ka mana ayeuna? Manehna lulus aing lulus. Tapi ayeuna aing hayang nyaurek neruskeun okop calukan si Bima ku maneh. Hei. Bisul Bima sumuhun. Bima Anda ba. Bimalan kalabaka seret Sumaredan banting binantingan silih gebung silih tajong lir muning silih tonjok lir muning rakitan kuda papasangan dah leres lami-lami ieu Bima pananganana kaleresan nangoh Daya pas lempengan beheungna iya ge ieu kalabaka tina nafsu teuing ieu Bima diseretkeun sedangkeun ieu pansanaka nangoh nganukur sabaraha besi deui kana beheungna dah maksud nyeretkeun Bima tapi mamalana iya ge nyaeta ieu pansanaka amles kana ti corona ieu kalabaka leres wake up wah Bima iya mati aku wah dek modar dek desa bodoh wah naon ieu nyesep kana beheung pansanaka tak jotos ini pansanaka awamu uluk dah ya ya wah astagfirullah aya kitu dunungan anom luar biasa anom kahadean ka jalma dugi ka kitu nya bari daya kiraanan dibere dahar heeh tina kadean sakitu nepi ka tega ngorbankeun jiwa tapi geuning pitulung nu maha agung agan teh tiasa nyalametkeun masyarakat sakampung tenan oh lah bawa dekol teh ngabatun teuk huluna galila teuing agan teh kada dipais tebongkeun ka si kalabaka ieu kitu anu ngaruksak teh tebongkeun ka si jerapah ieu kitu rek ngakande moal teu reuaseun agan lain reuaseun atoheun atuh sok teuteuk buat kesyukuran baru papisan oh padahal aing mah yang buru-buru geura balik ampun yang buru-buru kalembur Kang eleh udah saya tahun itu wah eleh anehnya eleh tuk beheungna kae ulah Ngan kaos can dibayar hiji. eleh pakai tanaga atau tanaga di sia teh ragaan aturan teh lah Boga batin. wow Ding wes
Teuing tabuhan naon. Badaya teh. Oh, itu apa kan lagu itu Alah, coba daya. Lihat agan. Kumaha tuh? Ya lihat mentong. Atuh nama kenitahnya murang. Teuing gitu. Capek-capek. Heeh. Kita naik. Maksudna ing sugan bisa. Nya di kerja mah ngan ke magrib kita atosna. Manyangannya itu waktu mureun. Pokona cing bisa ka bawah sirahna. Arek bulan itu naon neuteukna? Tong bisa kieu ku agan Aduh. Ya isin. Nah ada sarua wae atuh. Sauran damah kaulanun. Taya nama bisa bebeja kasih ibu. Sama beus mawa bukti nyata sirah buta orang bawa bikin kasih ijrapa. Tapi lordama kalayan ijrapa teh parantos uningaeun yen urang teh Pandawa putra Kang Jeng Rama Pandu Dewanata Suwargi. Ya teu naon. Ngano mate kitu rusiakeun lamun aya inte ti astina dewa. Dia teh yakin urang sarana teh geus kasohor ka mana-mana yen Pandawa teh masing pati kaduruk di pale segala-gala. Oge nguningakeun Kang naon? Di nagara Cempalareja teh nuju diayakeun saembara. Saembara naon? Wah, kana saembara langsung. Saembara putri kakasihna Dewi Drupadi. Langsung ninggalna. Nuju disaembarakeun ayeuna. Ari jagona teh patih nagara Astina teh kapungkur anu kantos di ruang ku urang gening Ganda mana? nalika urang nuju nonoman pisan nuju barudak Ganda atmata. ganda mana Ganda atmata. paman ganda mana nyata pan urang baheula teh dititah ku Sang Kuning titah ngaruang kerepes paman ganda mana jeung para Kurawa rereongan harita teh Urang alit. tapi gening salamet ayeuna teh aya di nagara Cempalareja paman patih ganda mana teh jadi jago saembara. Aku tak lumampah maring nagara Cempalareja. Aku tak gowo Dewi Drupadi pikeun si Kakang. Nya. Yeta Kakang Kontea, Kakang Yudhistira. Alhamdulillah jarupina orang cekapkeun dugi ka dieu kemang teh detik sinebaran sari tutup lawang sigotaka.